pedagang garam dan kedainya. Mak, ari tukang uyat teh sate mah ngaranna Mang Dasim. Kunaon emang? Iya ya dina buku. Mang Dasim. Eta mah beda deui mah di buku. Bodo amat ah. Ari di bejaan, bodo amat we geus eta tinggalkeun heula ya asulah we budak. Teken eta kituna ge belajarna ge cuman kitu cuman tukang uyah disebutan. Sia we budak ge asulah aing rek peperen heula. Mas Yama aing keur ngisian ieu. Bisa teh ya ngisian ieu bisa teh. Bisa teh. Nang dira. Nya temenan jeker aing. Ulah. Jeker aing. Aing ah. Aing ge can anggeus cenah ngasuh adi aing. Sia nu teu boga adi malah nitah ka aing. Para rusing da aing. Kan biasanya ge sia deh anu sok kerjakeun PR aing. Sia segala lali-lalieur. Tah kerjakeun PR aing aing balik molor aing Goblok tah si Is aing ge can anggeus misian. Malah cenah ngisian nu manehna. Geus nya cicing heula nya cicing. Aing dek mangkat ka sisi sawah. Para rusing. Siapa yang menyuruh keledai untuk membawa garam? Aing. Siapa yang tidak memiliki tanggung jawab dalam cerita pedagang garam dan keledainya? Si Bois. Mengapa si keledai membiarkan dirinya jatuh ke sungai beberapa kali? Yang ngabak meureun. Nih wanu ararasup hiji-hiji aja nih pelajaran. Ararasup. Sugan mah aing molor mah ararasup molor heula Masalah ya atas dicari kanan mana? Aya di sisi sawah. Ieu PR can dieusian, malah molor. Udang dir udang. Ampun pak, saya belum mau mati pak. Si Dira sigana keur ngimpi ya, ditilang Pak polisi, teu pake masker. Ampun. Ari sugan teh aing masih malaikat maut deh. Urang mah pencabut nyawa, pencabut huntu. Deuh, mending geus can deuh per. Encan urang ge sarua. Urang tadi rek ka imah maneh rek niron. Ya, si Bois ka aing. Sia ka aing, ari aing ka saha? Aing ge lobuak keneh lobuak. Pusing aing ge dah nanyakeun tukang garam, nanyakeun keledai ragagna kunaon. Hayu urang karagasi we urang niis. Urang lalajo sunlight. Lain sunlight Dewi saset. Saset nyaho teh saset. Ih, lain saset da. Naon deh? Teu heula.
Oh, samsat. Li samsat atuh dai samsat mau wipi. Nya naon atuh sia teh? Pugu bener sunlet. Oh, sunslick apanya? Boloon sia teh. Sampah atuh eta mah dira. Just lain nama orang karaga sih weh. Ulah segala sunslick, sunlight, sabun. Pokoknya mah matahari tenggelam weh. Aya warna emping-empingan. Ayo lang geus hayu ah. 20 minutes later. Ieu lah, geus jauh di lembur ieu. What? Tomorrow. Geus lah deh dia adem nempot matahari tenggelam. Paling ge aing balik-balik carekan indung aing meureun. Cangceng cong. Yang penting aku senang. Bodo amat adi aing mah rek nyusep ka sawah, rek nyusep di luhur bale sugan lah. Rek nyelap huntuna sugan. Sabaraha teh yang penting hirup aing senang ya Allah. Emang kunaon sih? Geningan ngomongkeun adi sia. Oh nya tadi coba kumaha aing teu rek kesel. Aing kerjakan PR cenah ngasuh. Terus datang si Bois. Cenah pangisiankeun majar TPR-na. Pugu urang ican anggeus. Terus urang kabale mangkat. Terus datang manek niron coba. Terus urang karagasi. Ya terus kieu lah. Di pararusing. A few moments later. Sabar dir, sabar. Itu nage belajar nage cuman gitu cuman ya disebutan. Siapa belajar asulai. Ih, lain saset da. Naon deh? Udah heula. Nih wanu arara supi hiji aja nih pelajaran. Arara sup arara. Two hours later. Adisia tadi ditinggalkan. Baik tuh dulu. Sekarang dapat segede terong. Teraga di bale, mau saya setting. Aku setting lagi nate. Action. Jangan lupa subscribe ya. Klik tombol merahnya. Oke coy. Subrek ya. Subrek. Subrek.